Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui para wargi sareng pribados Kang Nacep dina channel Nacep 3JS. Tina danget ieu pribados sejamang dongengkeun deui nya. Anging dongeng anu baris dikapayunkeun dina danget ieu mah bade nyelang heula ku dongeng si Kabayan. Naon atuh cenah judulna Kang Nacep? Judul anu baris dikapayunkeun dina danget ieu nya terinspirasi tina kajadian tadi siang ieu teh duh. Nyaeta judul nu baris dipedar dina danget ieu nyaeta Si Kabayan Nyetrum Mitoha. Eta judulna teh nya Si Kabayan Nyetrum Mitoha. Kumaha atuh cenah caritana ye? Ya sate acan dikawitan pribados nyuhunkeun bantosana nya kanggo di subscribe, di like, di komen sareng di share. Oge pribados teu lali ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketik kabingahan kawargi-wargi anu parantos nge-subscribe nya kalayan nu ninggali hatur nuhun pisan. Pribados teh ngahaturkeun rebu nuhun meni bingah pisan nya alhamdulillah. Dina danget ieu nya pribados teh tiasa ngaieukeun naon namina teh nya ngadaftar kitu lah pokona mah. Atuh supados teh nyangkolong kana waktos mangait kana wanci urang kawitan bae dina jejere carios Si Kabayan Nyetrum Mitoha. Wilujeng ngadangukeun. Dina hiji mangsa deukeut karayagu atuh keur usumna anu ngurus kana domba kana emme sapi jeung sato hewan anu umumna sok dikurbankeun mah harita teh kaasup keur wancina pane. Pon kitu deui Si Kabayan manehanana teh pan ngingu domba na teh aya kana duana di kandang teh katingali nama domba teh asli bibit Garut tanduk ranggaek awakna hade jangkung gede pepelintu atuh mulus kacida muncek bahasa ayeuna mah cenah domba na teh nominus cenah nya. Eta domba teh ditawar harita teh ku Manor Adul. Harita domba teh duanana dek dibeli pajarkeun teh cenah keur jualeun deui engke pas deukeut pisan karayagu. Kabayan, Dul, aya naon? Aing pajarkeun teh cenah ilaing boga domba cenah. Wah, boga ieu domba mah. Boga dua dewek teh lah. Eta bibit Garut. Wah, ramai gatuh tandukna ge. Lain dek dijual bajarkeun teh ceuk Nyi Iteung cenah. Wih, Nyi Iteung malah galak ngajual aing mah. Aya domba mah ngan teuing atuh dek dijual jeung teu na mah ieu nya keneh kuring deh. Ngan ari mahal mah meureun dijual ceuk Si Kabayan tahan harga teh ditu mah teu ngacirikeun manehanana keur aya kahayang. Sugan teh tuh dek dijual kitu baru dek dibeli kitu ku kuring. Nya pek bae atuh ai cocok hargana mah lah dijual ku kuring ge. Cing atuh ningali heula nama turang ka kana. Ceuk Si Kabayan ngajak Manor Adul teh nempuan domba ka kana. Bring. Dua urang teh harita laleumpang ka kana. Maksudna mah nempoan domba dialak diilik domba teh tina tungtung tanduk tepi ka tungtung buntut ceuk paribasana. Puguh domba dipusti-pusti atuh alus kacida eueuh cacad saeutik bae ge. Pon kitu deui awakna lalintuh bonyo naker bulu luwis bersih. Lu
dina kitu nama si kabayan teh daek miara daek ngemandian sanajan ngarit masa kapeung sok dibantu-bantu ku Nyi Iteung jeung mitohana. Kabayan ieu teh doma teh heueuh ai dina awakna mah mulus euy ngan heueuh ari kana daging mah ieu teh lah anger lah paling bisa kajual ge kuing teh 4,5 juta paling kuing ditawar teh diijer 4 jutaan euy da tuh kumaha awakna ge da ieu mah paling kana sabaraha kilonya euy paling ge lah ieu mah kana 50-an paling ge ceuk Mandor Adul dina kituna mah manehanana ge sarua deui. Ari sakitu mah euy jigana mah moal euy moal dijual kuing tadina uing teh lamun payu 10 juta 2 mah dek dijual lah uing teh nyakeun bae teh ge ai butuh we bubuhan ka Mang Adul tadina kabalad lah era we da mau ngajual doma uing mah teu butuh duit atuh da uing mah ceuk si kabayan dina kituna mah polontong nakar pajargeun teh cenah teu butuh duit nu padahal mah nya manehanana teh sabenerna mah hayang meuli motor anu sigonyel keur ngojek dina pangkalan. Percaya uing ka maneh mah euy da atuh sawah lega kebon lega sanajan tara katingali gawe ge percaya we uing mah meureun maneh ngulikeun ngan ieu mah uing ge susuganan we kitu geus atuh kieu we anggeusna ku uing ditawar 8,5 we lah meh uing boga bati 500 meureun wajar da uing ge heueuh usaha kudu aya batian na kituna mah wajar ngan ari gesehna 1,5 juta mah gede euy teh lumayan atuh geus kieu lah uing mah deui keug deugajeun 8 juta we lah deugadikeun mun moal heuh bae da geus aya ieu ge nu nawar teu baheula ge ngan da uing mah teu butuh duit teu dijual euy kubatur mah tawar 10,5 baheula deh ulah atuh kabayan naik maka jeung dijual ka batur pan uing ge balad ilaing atuh sarua usaha kana doma geus kieu lah me jadi 8 juta we beuli ku uing lah yeuh ayeuna dicerengkeun yeuh ceuk Mandor Adul harita bari ngamparkeun duit 8 juta duit salamaran 100 ribuan nu bareureum teh ngampar harita dina bank baru si kabayan nempo ku juru panon manehanana kabita ku duit nu ngampar ngan ari ku kituna mah keukeuh si kabayan teh api-api teu butuh duit sok pari dina hatena mah hayang ngarontok uing mah teu butuh duit sakitu euy daek heuh deugajeun ceuk si kabayan bari nonggongan nya atuh eleh deet kabayan da aing geus kumaha meureun ieu ge uing teh wani meuli 8 juta teh nya eta mah ngadu nasib meureun nya lamun uing aya batian syukur meureun da ieu hitungan uing mah uing teh bakal pusplos ngan heuda daripada tambuh laku ngan ari teu dibikeun mah nyakeun bae uing teh dek init atuh ceuk Mandor Adul manehanana teh ngancam dina kitu namanya maklum ai anu jual meuli sok komo ari bandar mah bisaan geuning negona teh si kabayan ngadenge kitu mah hariwang sieun Mandor Adul teh nya an manehanana dek balik tuluy teu tulus meuli nya bae eta domba teh dibikeun ku si kabayan ieu mah nya bubuhan heula uing mah kabalad ieu kakeun bae lah 8 juta we ieu bae lah bawa sok atuh turunkeun ngan ieu duit nu 8 juta ku ilaing mun ditanya ka Nyi Iteung oman bebejana 8 juta gitu jadi uing bisa nyakuan 1 juta euy nya eta mah kumaha ilaing atuh bek bae engke meureun lamun uing panggih jeung Nyi Iteung ke di jalan uing dibejakeun 8 juta sok atuh dilah bae
Geus kitu mah domba teh dirigdik ditungtun ku Mandor Adul dibawa balik ka ten manehanana. Si Kabayan buru-buru misahkeun duit 1 juta diteuneun ku manehanana teh dina sisieun kopea. Geus kitu mah manehanana teh diu ka haleuangan bari nginum kopi. Regot kopi teh bangun nu nikmat pelenyun ngenyot udu. Harita kameh kabeneran pisan Nyi Iteung ge geus mulang ti kebon. Kang, basa tadi isuk-isuk teh basa Iteung dek miang ka kebon. Pendak jeung Mang Adul, pajarkeun teh Mang Adul cenah butuh domba. Nya we dibejakeun nu akang cing teh dek dijual 2. Paingan atuh Nyi. Ari kitu mah. Geus tadi ge ka dieu. Malah dombana ge geus dijual. Dijual sabaraha kitu? Eta tadi si Adulna ngabejakeun sabaraha ka Nyi Iteung? Ari pebejana mah pajarkeun teh 8 juta 2 cenah. Sakitu. Yeuh atuh tah duitna. Golosor. Duit teh ku si Kabayan dibikeun 8 juta anana. Geuat bae ku Nyi Iteung teh duit dibilang. Bener, harita duit teh aya 8 juta. Geus kitu mah dipisahkeun dicabut 200.000. Song dibikeun deui ka si Kabayan. Ieu anu 7 juta leuwihna ieu mah keur bisi aya pangabutuh dek diteuneun bae. Da ieu anu 200 na akang bisi hayang meuli bako atawa bisi hayang meuli kopi ya. Mana atuh cik Nyi? Deuh, leuh nuhun aduh. Gaduh bojo ni bageul kieu lah. Nuhun Nyi. Ceuk si Kabayan manehanana nampa duit. Nyi. Ieu teh nu 200.000 teh gua Kang Dedek dibelikeun motor Nyi. Teu nanaon. Maknya motor 200.000 ari akang. Hargana mah 500.000 motor ge. Ngandek di anyuk we nu 300 na mangke sausumeun. Ceuk si Kabayan ngadoni deui dina kitu nama. Dan sabenerna nama motor teh hargana teh 1 juta. Basa mangkuk nah ditawaran ku si Onye. Nya atuh ari eta mah kumaha akang. Ngan meureun ieu mah duit mah wayahna. Urang teuneun bae bisa aya kararepet jaganing geto. Nya teu nanaon lah. Mangga teh teuing teh mah duit tos lebet ka Nyi Iteung mah. Geus kitu mah Nyi Iteung tuluy bus ka imah. Si Kabayan ge ngone cengkat indit kateun si Gonye. Teu kacaturkeun lila di jalana. Harita si Kabayan teh panggih jeung si Onye. Nyil, kabeneran euy. Aya naon Mang Kabayan? Lain. Pan ilaing teh teu nawarkeun motor euy. Butuh. Nyebutuh atuh. Bisa keneh maju tuh motor teh euy. Nya maju atuh ai didorong mah. Asa kasebelahan. Laku dewek kudu ngadodorong motor. Pandek ngojek dewek teh euy. Lain maksudna hirup. Hirup atuh. Ngan kudu di ieu kudu di selah. Di kumaha istilah teh? Dah ieu. Harita si Gonyel meraktekeun suku katuhuna nojer selah. Cekur motor teh hirup disada tuluy digaur-gaur. Tah kitu. Nah euy teu bisa dicekekek nih. Cek si Kabayan maksudna mah di starter merenya. Pan di starter desok disada anu motor anu geus deukeut kana bengkel masuk cekekek. Di si Kabayan mah apalna teh dicekekek. Lain dicekekek atuh di starter meureun Mang. Tahu.
Jadi gitulah pokoknya mah hese dewek ngomongna lah. Teh jadi duit atau bisa ngomong begitu gila. Pokoknya dicekekek we. Nyeta ieu teh akina soak mang. Kudu disetrum cingan mang kabayan boga aki teu. Aki eueuh euy. Teuing dang ke di imah urang neangan sugan aya aki euy. Nah jadi lamun aya aki anu jag-jag mah Pak ganti we ieu akina soak mang. Oh soaknya we. Nah kumaha tuh lamun geus soak? Nya lamun misalkan ieu mah aki soak mah kudu disetrum. Wes sok pamana karep bae maneh mah nya make jeung aki disetrum. Da bener uing mah asli disetrum mang. Wih manya asli mun disetrum ke bisa cek mang mah di ieu teh dicekekek di starter. Oh disetrum ya? Disetrum. Aduh mana naon? Nya moal make jeung nanaon pan ge teh bisa meureun dicekekek cek mang ge. Oh halus atuh kitu mah. Berarti aki teh kudu disetrum we nu soak mah nya. Jadi uing moal ngagojes toto jer jiga ceker ilaing bieu meureun nya. Nya moal atuh. Oh bae atuh aya kitu mah lah. Sabaraha ieu teh? Nya kan bae lah 1 juta. Wih, mama teuing. Geus kieu atuh. 500.000 lah. Motorna nahaon ari mangkabayan 500.000. Eta mah daekeug teu moal uing mah. Geunaheun kene motor mah. Nya geus lah keun bae lah. Meh tere, yeuh. Song, duit teh dibikeun ka si Gonyel. Geus dibilang ku si Gonyel ge duit teh bener lempeng 1 juta. Geus kitu mah si Kabayan jeung si Gonyel teh sasalaman. Si Kabayan indit harita da motor teh puguh dipangnyalahkeun heula ku si Gonyel. Biur. Si Kabayan balik ka imah mawa motor, agulna kerana sok bari motor geus kolot bari akina geus soak. Anehanana teh langsung eta natap ngausap kana motor, langsung dikumah di lapan. Iya geuning Kang motor teh. Cek Nyi Iteung harita nanya. Dah iya Nyi. Isuk mah Kang dedek ngojek. Di ditu digaduh lah. Dek melu ngojek Kang teh ka si Emet. Nya tuh sing lancar we lah. Kumaha we sok kumaha Kang lah. Cek Nyi Iteung teh lila ngobrol manehanana meleos deui ka dapur dek nuluykeun nyangu. Barang ku si Kabayan geus dielapan jeung di mandian, eta motor teh dek dihirupan. Weleh ku si Kabayan dipencet starter teh, motor teh hurung kalah ek-ekan. Pon kitu deui. Mana diselah teh si Kabayan kalah canggeul bitis, oleh teu hurung. Si Kabayan inget cek si Onyel cenah akina soak kudu disetrum. Geus kitu mah si Kabayan teh mikir aki ti mana pikir manehanana. Barang ulang dina mikirna manehna inget yen mitoha manehanana teh si Abah teh geus kolot. Adi lalaki mah lamun kolot teh jadi aki-aki. Pikir si Kabayan tong boro aki-aki wae ge aya. Aki wae ge nu hiji bisa dipake nyetar per motor, komun aki-aki pikir si Kabayan. Geus kitu mah si Kabayan teh manehanana kukulilingan neneangan si Abah. Meh kabeneran pisan. Harita si Abah teh keur di kebon. Mana keur macul teh sing hore. Si Abah teh panggih jeung oraye gede. Manehanana soakna keur katingali harita pas panggih teh si Abah keur ngadeg-deg soak. Si Kabayan ge atuh keheul ka cida. Nempo mitohanana teh tetela keur ngarandapan ka soak. Ger si Kabayan ngagelendang. Aing mah nyaaki motor, nyaaki aki keur sararoak. Ieu carana mah atuh kudu sakalian disetrum euy. Karunya meh teh soak.
pikir si kabayan harita tuluy jadi hayang serinya kira harita si kabayan tuluy balik ka imah geus kitu mah manehanana teh aya kabel TV bari sok alus keneh jadi teuk ger kabel anu meunang neuk-teuk teh dicolokeun mana si abah balik ka imah harita si abah teh ditewak digugusur dek disetrum atuh si abah teh gugur bugan amek-amekan naon ieu kabayan naon ai lain cicing bah abah teh meh teu soak geus aki-aki mun soak kudu disetrum cek si kabayan eta atuh si abah beuki abrug-abrugan rewas kacida beuki we si abah teh soak manehanana teh abrug-abrugan bari ngadeg-deg kabayan cing eling kabayan naon ieu lah cuy nyi deh itang nyedeng si abah gegerewekan nyitung harita lumpat di dapur aya naon abah nyitung nanya bangun rewas iya si barokok tingali dek iya kabayan cing eling deuleu make jeung dek disetrum aduh kabayan ame teu soak abah si kabayan ke hayang nyetrum mitohana samarukna aki motor jeung aki-aki teh sarua mun soak kudu disetrum cenah nya eta nyi itu untuk manehanana teh harita aya di imah tuluy nyabut kabel ari akang naonan make jeung dek disetrum sagala ceuk si onyil lamun aki soak kudu disetrum eta nyi itu ngadengi jawaban kitu ti si kabayan manehanana init ka dapur tuluy mamawa galo dek ditakolkeun ka si kabayan lumpat sakalumpat lampet sieun ditakol ku nyi itu sakitu heula nya dongengna hapunten tina samudaya kalubutan kalepatan bilih langkung saur bahe care bilih tina mang dongengkeunana teu nyari hapunten tina katetiasaan sareng kakirangan pribadosnya oge hatur nuhun kanu parantos ngadangukeun dugi karengsé hatur nuhun oge ka wargi-wargi anu ninggalih parantos nge-subscribe ngalik sareng ngakomennya sakitu bae nu tiasa kasanggakeun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.